Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajal maknu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caah, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna can hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah hayang jajan. Ieu. Tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta canghat teh nu kitu ngaranna lain kieu sia kunaon teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh encan geus usaha aja hayang kawin tolong si sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak nama dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teh Pak Haji wae kate mah je doana gitu bagus dan dibatur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, bulan, tenan diharap. Mareli jalan lah, tinggal 100.000 jadi 200.000. Hisupna rada diuyahan setik, terus dagang itu, gak gede eta cang hate karena. Cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta, dagang naon, dagang endog, ceknya nanti tuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna. Poe kate teh nu kitu ngaranna teh dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Dek kawin ge manihara rese, ya poe kate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing. Padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu laku na poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang masalah lalaki hehe. Masalah lalaki hehe tah seuri bae tah eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh boka grobol tuh. Wah, bae mah. Tah sahaja lemah nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab. Ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula atuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Teu inget ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jan teu nyahokot kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah tuh mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun cet urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang-udang subuh. Masya Allah. Saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalaganca kanjeng Nabi man ahya sahaja leban ngahirup-hirup tafsiran ahya loba bil amalis sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, salat ngan ari salat raghaibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang. Bid'ah sama pos kituna atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh mah masalah ngan ngahajakeun salat raghaib mah ulah bid'ah pos kituna mun aya di lembur urang digeunggeurkeun ulangan urang mah ulah milu pos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf, guguru thariqah aya khusus salat. Malam nisfu Saban aya salat khususiyat, malam hiji Rajab aya salat khusus. Ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae. Urang mah can datang ka dinya ulah milu. Ulah bae geus. Sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah. Gitu nya. Geus beurangna urang puasa, pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Puasana pohara jasa ganjaranana. Cek Kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar. Sajelema nu puasa sapoe baik iman wah tisab percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamistikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tuh kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paeh surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paeh surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol eta mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nu sok ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol eta mah. Berak nyana nu nyebutkeun teu puasa deui. Sia ge tolol deui. Atuh urang mah perkumpulan tolol bae guys. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang awe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa. Geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Gitu. DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi non gitu ngaranna
ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna dileungitkeun balai dunya siksa akhirat moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjaran aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab. Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6. Pohara jasa ganjaranana. 7. Dekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7 poe tak datang ka Minggu. Ye kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam. Lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa asup. Kurang hayang ya asup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi saja tahu ini dikunci atau digembok. Masya Allah, luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, Masya Allah. Sama geus pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyata ayyamin sajelema nu puasa 8 poe kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikian we ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ujang, haji ujang. Ayo katanya, iya cak bidadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, geus sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di surga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 'asharata ayyamin sajelema nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bare langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju meunang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah eta 10 poe pokoknya barang pertama naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan menta na geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae. Kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al-ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman 'asa.
Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit, kiai teh kiai kamari mah keur can ngridit, cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula ka Tarajasa. Di Wetan, di Kulon, di Kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit, supet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pakai ngeridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cupet hatena coba ge kiai nu sok ngeridit cak aing cupet bae kajian ku kumaha salat teh moal khusuk keureut teli anjing kajian ku kumaha aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cak Allah tuh saya ilmu temake ilmu aing 10 poe moal pati-pati mentah kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan geus. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan. Ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbinya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat man zada Allahu ajr puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana muga tiheula dosa hampura Gusti Allah digantian dosa luka gorengan ku kabagusan puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae bersih atuh man zada Allah ajr jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 poe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewat ke 31, 32 atau terus ka ditu. Nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah. Sambungkeun di Rajab puasa, bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa. Jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa orang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan Awal 60. Lantaran bonteng suripan terus saja. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa geus urang mah puasa teh kos kitu we jangan pindah ada hardoa. Tadi da beurang jadi peuting. Malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di aya-aya atuh puasa mah di aya-aya. Nah, masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa na puasa kitu, puasa syariat. Teu kitu. Sakanjung Nabi wa man shoma sabi awal isrin, jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab, nayma kutiba lahu siyamu sittina syahran. Ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. Genep 10 bulan. Lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah orang babarengan puasa Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama beurangna urang puasa. Geus cek ulah mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari geus sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan
Iya gitu ya, Pak. Bapak mah ya, sebulan Rajab bang ulah diganggunya, di puasa. Nangis pokoknya mah segala naon udah ditinggalkan di puasa. Jadi guys, asal tak subuh ya, sudah keluar lah. Ya keluar zohor asup deh, keluar asal nak menang 27 poin berubah kulitnya putih. Alabatan kotok lagi negeri aja. Nah itu bagus pak gitu. Aigis kolot malah lelempangan jauh nu daek ayang kanu geuli satu sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek gitu geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae. Terus kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa kayak nyilih Gusti. Ya Allah ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa di bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nah ti Kangjeng Nabi abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poin kitu tekad tuh Kiai Jenayah yang layangan kerja berat panabdi di pabrik manggut. Tekudu 27 kilo baik. Tuh abdi mah baru-baru 20 kilo cenah Kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe bae. Baru-baru 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poin. Boro-boro 7 Gusti atuh lain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain yang musik puasa desa poe geja jasa nyelangkeun jang sampai gantung abang. Wah itu bisa sampai acan budak seumur hirup diberi kenikmatan sehat, diberi jag-jag, diberi jang dahar nginum. Masya Allah kuat sampai puasa kamalinan. Kamalinan geus asamkeun di jeraten 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab itu puasa, ustad itu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit ka jeung kumaha kau situ mah. Ulah sama. Ustad tinggal ustad dah, ustad bagi itu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad gitu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha. Kan udah haju ngahina kau ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti kisauban na hogola cikisauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanep kan dongeng na atbat tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin
Gitu banyak terus. Eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Kah, gua juga orang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah di akhirat tuh bermasalah. Bermasalah kiai we nya paparangan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Aduh karantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditu deui. Masya Allah, doakeun tengah penting urang, Masya Allah, ieu negara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti, alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kukumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, udah beres baik. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng. Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina bogana ge ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager ka kula aja bager ka deui. Bener sebab kula ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna bi makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukaan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi sirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus ngada'u tulahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah
ku doa kuring diringankeun siksana kan mantap kuring terus eureun ceurigna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur kanjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man nama minhu lailatan teu sare sapeuting bae di bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal disariksa ieu jelema. Petakan pohara Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disita popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek simkuri ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yaumul azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur kanjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nugeus ka kaula jadi nabi ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beutingna teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi teu sare geus abdi mah ka ditu moal puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Nya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi katentreman